Faslun ari ieu eta hiji fasol wasyaro itu solati qabla duhuli fiha. Wasyaro itu solati ari pirang-pirang syarat solat qabla duhuli. Jadi ngalogatan qabla kumaha? Sata acan kana ibadah mah sabada di dieu nya. Ari qabla naon ngalogatanna? Sata acan. Qabla duhuli sata acan. Qabla duhuli sate acan fiha dina salat eta hom satu asya aya 5 pirang-pirang perkara. Eta hom satu asya aya 5 pirang-pirang perkara. Wasyurutu ari lafad syurut eta jam'u syartin jamana lafad syartin. Wasyurutu ari lafad syurut eta jam'u syartin jamana lafad syartin. Wa huwa sareng ari ieu syartun lughatan munggut lughah eta al alamatu ciri. Wa syar'an sareng mungguh syara eta mah perkara tatawaqqafu anu cicing atau anu netep tong cicing. Eta mah perkara tatawaqqafu anu netep naon sihatu sholati sahna salat alaihi kana ieu ma. Wa syar'an sareng mungguh syarat eta mah perkara tatawaqqafu anu cicing anu ngabahasakeun tatawaqqafu anu narima cicing sami di dieu sok ngalogatan gitu narima cicing lamun mutawaa sami narima cicing di dieu ngalogatanna sami teu maksud eta takalamu narima ngomong atawa naon inkasaro narima pecah misalnya anu cicing da kahartos kitu ge. Naon sihatu sholati sahna salat alaihi kana ieu emma walaisa sareng sanes sareng lain naon juz'un walaisa sareng lain ieu syarat eta juz'an juz min hatina salat gitu meunahna mah. Walaisa sareng lain ieu syarat eta juz'an juz min hatina ieu salat. Wa haraja sareng diiwa kajaba bihadzal qaidi kalawan ieu kaid naon ar-ruknu rukun. Fa innahu maka sa'nya-nyana ieu rukun eta juz'un hiji bagian minas sholati tina salat. Sa'nya-nyana pami di dieu mah sa'nya-nyana pami abi mah sa'nyana langsung. Sok ingat lamun sa'nya-nyana teh ingat ka eta Ineng Mira sa'nya-nyana ingat wae sa'nya-nyana. Keneh eta santriah eta keneh tara ningali tara diajar deui gitu. Sa'nya-nyana keneh mananya calik nanti oh di tengah di dia ingat kan Aida Mira Puji tukang teh Pujiah Salwa enggak teh jadi teh
suci terus hiji desa tos genepannya nah ingat kan keur maleutik di juru suci teh katingali ingat kan mun di dieu mah tiluan lalakina ridho yoga sok hadir yoga sok hadir wae anu minang ka stadionna saha ridho minang ka stadion eta mana ieu teh asyartu ari syarat al awalu anu mimiti eta taharatul a'dha'i sucina pirang anggota pirang-pirang anggota asyartu ari syarat al awalu anu kahiji eta taharatul a'dha'i sucina pirang-pirang anggota minal hadasi tina hadas al asghar ruri al asghar ruri kan ieu teh luar munsonib al asghar ri nah ri sabab naat eta apalah kumaha aranjeunna bebas abi mah percaya al asgori cek sande asgori cenah anu leutik wal akbari sareng anu gede indal gutroti nalika kawasa amma fakidu tohu roini anapun ari jalma anu sepi tina cai sareng taneuh anapun ari jalma anu sepi tina cai sareng taneuh fakidu tohu roini teh kitu cai taneuh amma fakidu tahura ini anapun ari jami anu sepi tina cai sareng taneuh eta fasolatuhu maka ari salatna ieu fakid eta sahihatun sah eta sahihatun sah ma'a wujubil i'adati sarta wajibna ngabalikan salat alaihi ka ieu fakid sarta wajib ngabalikan salat alaihi ka ieu fakid Bismillahirrahmanirrahim faslun ay hadzal faslu fi syuruti sihhati sholati wa amma syurutu wujubuha faqad taqaddamat fil fasli sabiki wala yufa annahu yata'allaqu bi sholati syurutun wa arkanun wa ab'adun wa hayatun fasyartu ma wajaba wastamaro diceritakeun saur musannif teh syarat-syarat teh naon sih syarat naon ieu syarat teh naon sih maksud syarat teh ta saur pengarang kitab Bajuri di tengah fasyartu ma wajaba wastamaro ari syarat teh nyaeta suatu perkara anu wajib kudu ayana wajibna naon langgeng tetep perkara anu kudu aya terus gitu syarat mah ari syarat teh naon cenah perkara anu wajib aya terus kudu aya syarat berarti teh di tengah tak aya fasyartu handapeun paslunya jaran kedua fasyartu ma wajaba wastamarra ari syarat teh perkara anu wajib ayana terus ayana teh nentong nepi kana lesot wa in syi'ta qulta ma qarona kullu mu'tabarin siwahu sedangkeun ari rukun naon cenah aya syarat aya rukun ari rukun manaon ma wajaba wan qata'a perkara anu wajib ayana tapi lamun geus beres pindah kanu perkara nu sejen perkara anu wajib ayana tuluy lamun tos beres perkara eta pindah kana
perkara nu sejen eta disebut naon rukun. Cek bahasa kitab mah mawajaba wan qata perkara anu wajib ayana bari sok pegat. Maksud pegat teh naon tah lamun tos beres pindah ka nu sejen. Contona kieu. Ari rukun salat eta teh aya 17. Aya nu ngamanaan sabaraha 12 nya. Sapina teh sabaraha? 17. Patul muin mun teu salah mah 12 ngadu ka 15. Sabab naon ngahijikeun tumaninah dina hiji rukun. Kana sapinah mah ruku tumaninah dina ruku, itidal tumaninah dina itidal, dibeda-bedakeun pami dina patul muin mah dihiji-hijikeun. Ruku termasuk naon tumaninah dina ruku. Contoh nu 17. Naon ari maksudna ieu balikan di tin awal. Syarat wajibna salat teh wastamar kudu aya terus teh sanang-enang kudu aya. Naon syarat salat teh kahiji Islam, kadua balik, katilu boga akal. Ketika salat ya tiba-tiba Islamna leungit. Contohna naon? Nekatkeun sigana ieu Allah teh tilu, murtad harita keneh berarti leungit syaratna hiji kan? Leungit teu sadeukeut ari syarat naon? Kudu aya sanang-enang, kudu terus dicepang kudu aya. Atau naon kaduana Islam balik mah pasti aya wae. Katiluna boga akal. Keur salat tiba-tiba naon? Tiba-tiba pingsan keur salat teh. Cek pingsan keur salat teh. Berarti naon hilang tah salah sahiji syarat anu tilu. Sedangkan tadi balik deui ari syarat teh perkara anu kudu aya terus. Ti awal nepi ka akhir salat kudu dibawa perkara tilu ieu teh. Kudu we dicacanda nu tilu ieu. Islam kudu dicacanda, balai kudu dicacanda, tuluy akal kudu dicacanda. Nu tilu ieu teh kudu aya terus. Lamun we selesot salah sahijina teu sah salatna. Otomatis bahasana naon? Ma wajaba wastamaro perkara anu wajib ayana bari kudu aya terus-terusan ayana teh. Kudu dibawa nepi ka beres. Sedangkan ari rukun naon? Ma wajaba wan qata'a perkara anu wajib ayana tapi lamun tos beres perkara eta pegat. Contoh naon? Rukun salat aya 17 kahijina naon? Kahijina naon? Rukun salat kahiji takbiratul ihram heula atau qiyam heula? Qiyam takbiratul ihram. Qiyam takbiratul ihram. Qiyam alal qadiri kajami anu mampu. Contoh kahiji beres. Apa kudu nangtung terus? Henteu kan pindah rukun kanu hiji beres teh beres lah nangtungna. Beres pindah kana rukun kadua naon? Takbiratul ihram. Allahu akbar. Beres takbiratul ihram pindah deui teh rukunna. Pindah kana naon? Kana Fatihah. Fatihah beres waladhdallin. Berarti ka kilu rukunnya. Wan qata'a narima beres pegat. Beres anu Fatihah turun kana rukun kaopat kana naon? Kana ruku. Pindah tuh. Beres rukun ieu pindah kana rukun ieu. Beres rukun ieu pindah kana rukun ieu. Beres rukun ieu pindah kana rukun ieu. Terus katakan rukun teh naon? Ma wajaba wan qata'a perkara anu wajib ayana tapi lamun perkara eta tos beres dilakonan pindah kana perkara anu sejen wan qata'a. Ari wal ba'du naon cenah? Matak disebut wal ba'du teh sunat-sunat abad. Sunat abad. Naon ari sunat abad teh? Makana sunnatun wa tolabun wa tolabu jabrihi bisujudi sahwi. Perkara anu sunat ayana ieu mah ari ba'du mah naon? Perkara anu sunnat dilakonanana. Tapi aya tapina lamun mah ditinggalkeun sunat ditambalan ku sujud sahwi. Sunat ditambalan ku sujud sahwi. Sunat abad dina salat aya sabaraha hiji? Aya sabaraha hiji? Aya 42 sunat abad. Aya hiji naon? Qunut. 2 duduk tasyahud awal. 3 maca sholawat ka Kanjeng Nabi. Jadi naon?
hiji deui naon hiji kunut contoh we kieu Allahu akbar ruku sami Allahu liman hamidah kebenaran imam urangna persis Allahu akbar urang ruku ulah ngilu ruku ulah ngilu sujud ulah sedangkan urang NU hareupna persis kumaha kunut ulah bebas kumaha karep eta mah bade kunut mangga bade nurut ka imam mangga tapi lamun kunut tong sampai kunut urang nepi ka imam naik tina sujud anu kadua contoh imam sujud Allahu akbar teu kunut urang mah Allahumma hdina fiman hadait wa afini fadait Allahu akbar naik tina sujud Allahu akbar tah sujud anu kadua eta batas terakhirna lamun misalkan imam naik tina sujud anu kadua cangkati Allah urang can beres kunutna maka salatna batal terkecuali lamun urang bisa kaberik tah dina dua sujud eta kaberik ku dua kunut teu naon-naon tah Allah imam jauh ruku jauh sujud urang teh NU baca kunut teu kudu panjang-panjang kunut mangan tilu syarat kunut maka hiji ngadoa kadua sana ka Gusti Allah katilu shalawat ka Kanjeng Nabi Allahumma hdini fiman hadait eta kan doa terus tos anu jarempet naon wa ta'ala fi mata'alait naon fa innaka taqdi wa la yuqdu alaik eta kan muji ka Gusti Allah wa innahu la yazilu ma walid wa la yaizu man adait tabarok ta'ala wa ta'ala kan eta teh muji ka Gusti Allah kaduana sana muji ka Gusti Allah katiluna maca shalawat sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala sahbihi wa baraka wasallam tilu syarat kunut teh doa muji ka Gusti Allah tuluy maca shalawat ka Kanjeng Nabi matak cukup kieu syarat kunut Allahumma gfirli ya ghafur Allahumma gfir doa ya ghafur muji ka Gusti Allah tuluy wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala sahbihi wa baraka wasallam cukup kadang mun kapepet kitu abi kunut Allahu akbar Allahumma gfir lana ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam sabab kudu mah syarat ngan tilu hiji ngadoa ka Gusti Allah kadua muji ka Gusti Allah katilu shalawat ka Kanjeng Nabi sareng keluarga tilu atawa Allahumma rzuqni ya Razzaq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam cukup naon deui Allahumma ftahli ya Fattah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi washabihi baraka wasallam naon deui Allahumma nanti asma Allah teh Allahumma ansurni ya Nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil gampang tilu tah berarti naon eta hukumna sunat ad anu sunat di tambalan ku sujud sahwi sedangkan ari hayat naon wal hayatu maka na sunnatun lan yutlab jabruhu bihi ari hayat mah naon sunat ngan teu sunat lamun ditinggalkeun di tambalan teu ngarti keneh wae teh naon bedana syarat naon bedana rukun naon bedana abad naon bedana hayat teu ngarti keneh teh sebejaan ge saur musannif naon waqad subbihat as-shalatu bi insanin tah ari nu tadi teh tah syarat rukun abad jeung hayat teh naon teu ngarti kan disarupakeun sareng manusia naon cenah disarupakeun ari rukun mana rukun teh karo sihi rukun teh seperti kepala rukun teh lamun jelema aya kepalaan kepalaan sieun teh yen lamun jelema kepalaan kasieun sapotong kieu beula tadi ditanyakan eta nu pigereun stadion eta stadion hayam di dinya aya tangga ka luhur eta kan ka luhur ka jalan baheula dongengna keur abi leutik teh loba lamun peuting loba ngagulutokan kepala nu buntung di dinya teh klutuk nepi kasusukan ka ditu dongeng eta legend eta dongeng ti keur alit diluhurkeun klutuk
karena susukan leungit teh klutuk wah sia asli klutuk bapak kapung dengan bumi teh ngan tilu bumi teh di lebak teh di luar atau saya bumi kan kalau bakal di teh bumi nu karek aya bumi teh kahiji bumi ieu kapungkur ieu hiji yang bumi guru di dieu tah kadua bumi abi gitu leutik baheula katilu teh belah ditu aya hiji deui ngan tilu di handap teh tilu sawah itu berarti sawah itu susukan kata kaharti sieun gulutuk susukan bayang tah aya rukun dina seperti kepala rukun teh seperti kepala ampura ya digebrikeun kieu ada ya tuluy ampun tuluy naon untung tertariknya buaya bari pake pareum lampu jejeritan ka bayang tuluy naon ari syarat naon syaratna kahayati seperti nyawa aya kepala tapi nyawaan manusia sanes aya kepala aya kepala pundak lutut kaki tapi nyawaan manusia sanes manusia ngan nyawaan naon teu kaharti ieu mah bangke tah berarti naon syarat berarti nyawa teh syarat manusia lamun nyawaan berarti lain manusia gitu ari naon ari abad ari surat abad mah seperti naon seperti leungeun tah naon deui badan ieu panangan kaki pingping eta syarat naon abad ari hayat naon ari hayat mah naon aksesoris naon contona seperti rambut naon deui halis kumis jenggot kuku aksesoris spidol teh mana nambut wah ya buru saya dibahas deh nah iya itu gambaran tadi itu naon rukun tapi dia ruas jadi banget sih rukun ya yo anggap we teh nyawa berarti naon syarat kepala naon deui ieu tangan kaki berarti naon bagian abad sebutna teh tuluy naon ieu rambut alis kumis jenggot jadi naon hayat supaya ngerti naon bedana rukun syarat berarti naon ieu teh syaratnya naon nyawanya iya nyawa hayat rukun naon cenah salat tadi teh rukun aya syarat aya abad aya hayat ini seperti manusia aya manusia mah ye sedangkan syarat was ma wajaba was tamaro perkara anu wajib ayana bari turuy aya manusia mah teu nyawaan ngagolepak we gitu udah geus wah nyawana leungit manusia lain naon eta bangke cenah parantos ngantunkeun usabab direruas nah iya berarti naon ieu teh naon syarat nyawa teh kudu aya terus-terusan teu disebut manusia lamun teu aya nyawaan berarti naon artos kaduana aya rukun aya nyawa mah ieu
Anu uhuluan. Hirup moal. Hirup moal. Moal ada otak kan moal hirup. Kan itu otak moal hirup. Aya kepala mah, aya nyawa mah tapi leungeunnan. Manusia sanes. Manusia sanes. Manusia ngan teu pantes. Siga saha? Agus Buntung, saya ngomong. Agus Buntung teh naon? Jokesna teh naon? Elen senggol dong naon sih? Pode ya, naon sih? Agus Buntung teh naon? Jokesna teh. Naon sih? Pode? Pode pokoknya nama Agus Buntung kan. Ini Agus Buntung kan manusia sanes. Nyawana ayaan, rukuna kepala ayaan, tapi uleungeunna kieu teh kan. Tiga onel-onel. Pantas teu? Henteu. Berarti sunat si ibarat naon? Ibarat kunut, ibarat tasyahud awal, ibarat maca sholawat ka Kanjeng Nabi. Teu aya tanganan teu naon, ngan teu pantas hungkul. Kieu. Kabayang mun gagaro kumaha? Tetangga. Bayang gitu. Aya ieu mah rukun mastaka aya, nyawa syarat aya, abad tangan aya, ngan hayat eueuh ieu mah halis botak. Bulu panon eueuh. Ieu eueuh. Ieu eueuh. Siga tuyul gitu. Pantes teu disebut manusia sanes? Manusia teu nyawa ayaan, kepala ayaan, tangan ayaan. Tapi naon? Halis eueuh ya. Ieu mata eueuh bulu. Bulu kumis eueuh lalaki, jenggot eueuh. Ieu ramo eueuh. Da ramo mah jeung tangan beda, ramo eueuh. Kieu we. Manusia pantas teu? Tak eta gambaran salat teh naon? Syarat nyawa teh kudu aya. Islam balik berakal eta nyawana salat syaratna. Ai rukun naon? Ma wajaba wastamaro perkara anu wajib ayana. Kepala tah anu ngatur sagala. Tuluy ari salat abad naon seperti panangan, kaki, pantes. Tuluy naon aksesoris ya. Naon sunat hayat seperti naon? Seperti rambut gitu. Kebayangnya. Rambut mah aya jabri ka dieu. Siga saha Anggun C. Sasmi. Aku jadi sumpah duta sampulain. Hehehe. Rambut mah panjang ka dieu. Siga kunti panjang teh. Tapi halisan. Ieu mah eueuhan. Ieu eueuhan. Ieu eueuhan. Kebayang gitu ya. Kebayang gitu. Paknya manusia mah manusia, tapi teu pantas we gitu, teu pantas. Tahu sabalikna. Naon? Ieu na aya anu ba ka dieu. Tapi ieu botak. Gitu teu kebayang. Ta eta gambaran salat gitu. Supados ka hati. Naon sih bedana rukun, syarat, abad sareng hayat bedana naon wae sih. Tah gitu. Cek orang Sukabumi mah tah kicu cenah. Tah kicu. Wa huwa lugatan al-alamatu wa syara'a. Oh itu jero hatena teh ira beresna euy geus 10 euy. 10 euy. Wa huwa lugatan al-alamatu wa syara'an. Wallahu alam bissawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha